Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Mangrupa rumpuyan puja kamantena nomor baik alam tanda kasugumaan sukma. Puji ungkara mimiti kagusti nulas asih tan pilih kasih kasubri hukumlik ieu bumi. Rahmat sinarang salam mugia salawasna didugikeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, sahabatna sareng ka jalmi-jalmi anu tumut kamantena. Amin ya rabbal alamin. Bapa miwa ibu girang pangajen anu kusim kuring dihormat. Pupuhu panata calagara katut rengrengana anu kusim kuring dihormat. Bapa miwa ibu guru pangaping anu kusim kuring dihormat. Oge tehilap kasadaya rerencangan para pamilon anu sami hadir anu kusim kuring dipikasih tur dipikaheman. Dina ieu kasempetan sim kuring bade ngiring jabung tumalaku sabda kumapalang ngadugikeun biantara anu ngabantun jejer ngamumule basa Sunda. Dina raraga pasanggiri biantara basa Sunda tingkat SMP. Namun hapunten, wireh aya sim kuring di dieu teh sanes bade mapatahan hojai kamari. Margi rumaos pisan suhun ku pangaweruh suda ku pangabisa. Nanging aya sawatawis perkawis anu hoyong didugikeun minangka kerteb ati ti wawakil Nonoman Sunda. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Di zaman kiwari mah kamekaran informasi jeung teknologi teh kacida mahabuna. Ieu teh mangaruhan oge kana eksistensi basa Sunda nu mangrupa ciciren urang Sunda. Ayana parobahan dina makena basa Sunda di kahirupan sapopoe malah nimbulkeun kahariwang leungitna ajen inajen basa Sunda. Loba Nonoman Sunda nu geus era make basa Sunda. Ngarasa leuwih gaya lamun make basa Deungeun. Padahal basa Sunda nu mangrupa basa indung pikeun urang Sunda teh lain ngan saukur pikeun alat komunikasi. Tapi jadi alat pamekar sarta pangrojong, katut alat karancagean budaya orang Sunda nu tangtuna mangrupa salah sahiji kakuatan jeung ciciren atawa identitas budaya urang Sunda. Lain hartina Nonoman Sunda teu meunang diajar jeung ngawasa basa Deungeun, malah mah Nonoman Sunda kudu bisa ngotekar nigelan zaman. Ngawasa rupa-rupa basa Deungeun pikeun nembongkeun identitas budaya Sunda di sakuliah dunya. Ngan nu kudu dipageutkeun teh jati, teu meunang kasilih ku junti. Nonoman Sunda kudu bisa ngawasa basa Indonesia salaku basa persatuan, basa Deungeun atawa basa asing pikeun nigelan zaman, sarta tetep make basa Sunda salaku tarekah mika reueus, mika heman, jeung mika nyaah tatapakan budaya urang. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Kumargi kitu, urang salaku Nonoman anu jadi pangharapan kudu bisa miara jeung ngamumule basa Sunda. Sabab sakumaha anu tadi dibejer beaskeun yen basa teh ciciren bangsa. Lamun teu dipake basana bakal ilang budayana. Urang kudu tetep bisa mapag jeung nigelan kamekaran zaman. Ngawasa rupa-rupa basa Deungeun tapi tetep mika cinta tatapakan budayana ku cara make basa Sunda. Kumaha carana? Urang kudu prak make basa Sunda di kahirupan sapopoe. Rek usaha deui atuh ari teu urang mah. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Rupina sakitu anu kapihatur hatur nuhun tina perhatosanana. Bobo sapanon carang sapakan hapunten ti samudaya kalpatan. Mugia bae aya mangpaatna.
Ti mana ngeunangna inten? Ti ditu ti Pangandaran. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Lamun hayang ka Pananjung, tong poho ka basisirna. Lamun hayang Sunda Nanjung, tong poho make basana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.